gening para mitra dugi ka waktosna Mangjaya paturai dina ieu dongeng nu judulna Marakayangan karangan Bapak Tatang KS Margi. Dongengna bade tamat kitunya dina bagian ke-70. Atuh saur Bapak Tatang KS sapunten bilih nu kasabit nami kasebat tempat. Hapunten bisi kasebatkeun lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Kagambarkeun lakuning perlampahan hapunten anu kasuhun. Atuh Mangjaya ge pon kitu keneh para mitra dedah hapunten. Seueur kacaletot letahna, seueur kasaleo cenah ieu para mitra dina cariosna atanapi dina mana ngadugikeun dongengna. Kirang mernah cenah para mitra dina hartosna mangadugikeunana Mangjaya nedah hapunten anu kasuhun. Kitunya para mitra insyaallah sabada dongeng ayeun anu ieu tamat urang teraskeun ku dongeng anu sanesna. Ulah kirang-kirangnya punten dina sagala kakirangan sareng kalepatanana. Kalayan atas nama admin sareng kru Mangjaya Official Mangjaya bahat ngaturkeun nuhun oge sakali deui bilih seueur kalepatanana ulah kirang-kirangnya ngahapunten. Mangga urang paturai bae. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Marakayangan. Ieu dongeng karangan Watatang para mitra sadaya ayeuna teh nincak bagian ka-70. Dina akhir bagian ka-68 urang sami-sami ngabandungan. Harita Yuliani Deni sareng Komar nuju nepangan juragan Komarudinnya. Maksad sareng tujuan bade ngalongok nu teu damang kitu teh, ngalayad nu teu damang. Mangga urang teraskeun. Sakumaha nu kauninga Yuliani melenguk kawas bueuk meunang mabuk, teu enga-enga nepangan nu teu damang. Nu mawi abdi ka dieu sareng ieu pun anak teh. Wireh tadi kasumpingan ku malomrah ngawartosan euceut teu damang tos 10 dinten. Kalian dihaturan linggih saurna teh ku akang mung nya kitu ka dieu ge lugag lego gue Kang. Dah sawios jang sobar ku sumpingna ge tos ngaraos bingah kalayangan nuhunkeun. Oge ka Yuli kali ka Asep parantos keur sarurumpaheun. Nyaeta itu euceuna ti mangkukna keneh hoyong tepang sareng Yuli meuni teu sirikna ka picangcam. Nu mawi akang tadi ngajurungan malomrah ngalulungsur jang sobar sareng Yuli oge. Ari ku akang mah teu digugus sok sieun kumaona maklum nu teu damang teh atuh. Ari perkawis ponok Yuswa kitu eta mah rusia Allah. Buah urang heula mayuna jaran sok aya wae boh istri, boh pameget atanapi murang kali. Teu naon ponok Yuswana. Janten kitu Yul Asep. Apa ngalulungsur teh ibuna hoyong kalayad kitu? Di mana nu teu damangna Bapak? Yuliani name sasauran naroskeun nu teu damang. Itu di kamar mangga we ka ditu Yul sok ka dieu. Walar juragan Komarudin terus lebet ka kamar kitu di Yuliani sareng Cep Deni kali sobar lalebet. Anagok nyawe nyimas Arnesah nuju ebo gero sobar ngagero laun. Ceu, ya abdi sobar sareng Yuli kali carogena ka dieu nyangakeun panglayad ka ece. Ceuk sobar nyarita naliri. Nyah nyimas Arnesah beunta teras ngaliri. Ka sobar kalayan sasauran semu peura. Yang sobar ieu teh sumuhun abdi ce sobar hapunten abdi. Tema sobar bari sasalaman karasa kana panangan nyimas Arnesah panas. Bu abdi sareng ieu pun lanceuk nyangakeun panglayad kalayan mugi ngahapunten. Saur Yuliani munut dihapunten ka nyimas Arnesah. Ret nyimas Arnesah ngalirik segeruk nangis bari nyepengan kana salila Yuliani terasa sauran. Syukur teuing Nyai anak king anu geulis. Nin laksana tepung jeung hidup.
Nin moal genah panasaran, pati-pati dipunut ku Nu Maha Kawasa oge. Nin teh teu panasaran, nin inget wae kahidap geuli. Ayeuna ka dieu pisan nu maksudna mah hayang lain hayang dikirim dahareun, tapi kahijina nin terek minta dihampura kahidap. Saur Nyimas Arnesa teu acan tuta sasauran. Segeruk nangis, hampura nin geulis. Ku nin didoakeun masing awet jodohna, masing pinangih jeung kasinugrahaan. Tur sing bisa silih pihapekeun jeung nu jadi salaki, oge sing mulang tarima kanu ngurus hidup ti leuleuti. Rumasa nin teh dosa gede kahidap, sakali deui nin teh menta dihampura. Asep mugi sing ridho kasep kagungan bojo ka incu ibu. Nu sakitu buktosna kirang kagaduh jabi tos yatim. Jang Sobahar ece masrahkeun ieu nu jadi incu, ulah asa-asa mere atikan ka incu ece. Kalawan ece teu pohongan hunkeun kana jasa-jasa Jang Sobar. Jeung si Nyai nu geus ridho ngarawatan incu ece. Da puguh ece mah sakieu kaayaanana nu lakuning biheung bisa riung mung pulung deui. Saurna bari teu kenat-kenat nangis. Atuh ku dasar kitu mah Yuliani ngalima rupina kagagas ku kasauran Nyimas Arnesa. Sawangsun abdi kada dihapunten ku ece, kalayan abdi nanda kanu Maha Kawasa, mugi-mugi ece sing enggal damang sapertos sasari. Atuh abdi nampi katitipan Yuli, mugi-mugi masing pepenak sareng kajembaran sareng carogena. Insyaallah duka enjing duka pageto pun bojo ka dieu. Ayeuna mah teu ka dieu sotenan sanes alim ngalayad ece, mung nuju rariweuh waler Sobar bari carindak-dak. Kitu sotenan Sobaras inget kacarogena Nyimas Arnesa. Katalah Amir almarhum sasat lanceukna Sobar pangais bungsu. Sange Sobar cumarita neme Juragan Komarudin sasauran. Tah, ayeuna mah nu dipicangcam ku mamah beurang peuting teges tepung. Ari mamah sing buru-buru sehat kawasasari, ulah loba pikiran, ulah leutik hate. Sajeroning keur dipuragaan ku panyakit kudu sabar, ulah dipake aral subaha. Ulah rek salah muntang, lamun muntang teh manu hartina kudu muntang teh ka pangeran. Nyatana Allah Subhanahu wa taala. Ulah mijing sila bengkok sembah ka mantena, oge sing mineng zikir, sing mineng maca sholawat. Sakabeh manusia teu awewe teu lalaki teu kolot teu budak, cacah anak menak, nu pinter nu bodoh, nu beunghar nu miskin, teu daya teu upaya. La haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Lamun dianekeun kana wayang teh mah keur manusia kasebut wayangna, obah diobahkeun ku dalang, usik diusikeun ku dalang, nyatana dalang manusia. Nu eueuh duana angin Allah Subhanahu wa taala. Nu nyiptakeun bumi langit jeung saeusina kabeh. Atuh ayeuna ka Jang Sobar ulah rek megatkeun tali kabarayaan, da dihenteu-henteu ge Jang Sobar ka euceuna teh kasebut lanceuk. Sanajan geus pisah oge jeung salakina kasebut lanceuk Jang Sobar sakandung. Ulah ampleng-amplengan teuing. Kitu deui ka Yuli jeung ka Asep kudu bener-bener ngaku kolot ka bapa jeung ka ibu di dieu. Ari kedah-kedah ting disangemkeun mah cep sakitu likur taun kapengker. Bapa sareng ibuna di dieu teh kantos ngarorok murang kali, nyatana ieu Yuliani. Ti yuswa 4 sasi duga kekirang langkung 17 sasi malih dipasihan wasta Yuliani ge ku bapa. Atuh nu masihkeunna nyaeta itu malomrah nu tadi. Ku bapa dijurungkeun ngawartosan Sobar. Mung nya kitu upami lepat teh mah lepat ibuna di dieu. Ayo ngadon ngajurungkeun Akiwiranta di piwarang masihkeun di ieu murang kali. Atuh harita kanu sanes dipasihkeun da eta percaya teuing kana caritaan ti saurang awewe nu ngakukeun dukun, horeng lain dukun, eta teh jelema tukang tipu. Naon margina ibuna di dieu ngangkeun incu ka Yuli wireh numutkeun saur wartos ibuna teh. Gaduh putra tuniti payun mohon tirakana ieu si apa nu jenengan Komala. Aya wartosna putra ibu teh kagungan putra hiji pameget. Mung teu peryogi ku bapa disangemkeun deui. Engana carios putra ibu nu jenengan Komala teh dikaniaya ku eta pameget. Sabada Komala ngantunkeun teras murang kalihna dipikeun ka walungan. Nya kapendak ku malomrah nuju nyirib sisi walungan, nanging malomrah ge teu uningaeun kana kajantenan nu tumiba ka diri putra ibu.
Nu hartosna malomrah ge teu uningan. Eta murang kali nu dipikeun sisi walungan teh putra saha-sahana. Nyatos kitu we malomrah dipasihkeun ka bapa ku malomrah teh. Keur mah bapa ti kapungkur teu gaduh pisan budak. Nyata aritos yuswa 17 sasih ku ibuna ngadon dipiwarang dipasihkeun ka nu sanes. Eta sangem bapa ge percanten teuing ka jalmi tukang tipu. Tah kitu Asep. Sarsilahna bapa sareng ibuna kapungkur. Mung ibuna kagungan timuru katuang garwa putuna teh wireh jenenganna teh sami sareng murang kaliung dirok ku bapa kapungkur. Janten mastikeun Yuliani putra Komala mah henteu bapa oge. Mung wireh jenenganna sami mung ieu mah neme ku timuru. Ari leres sareng henteu nama Yuliani putra almarhumah Komala wallahu alam. Nanging sok sanaos dina lepatna ge teu janten awon teu matak janten karugelan. Ibuna di dieu ngangkeun incu ka tuang garwa, saur Juragan Komarudin. Panjang lebar ngariwayatkeun ngarorok murang kali jenengan Yuliani pamasihan ti malomrah lanyangna. Atur nuhun kana katerangan ti bapa sawangsulna ti abdi ge. Kalih tieu pun bojo neda dihapunten samudaya kalepatan lahir tumakaning batin. Atuh leres sepun bojo teh putrana nu jenengan Komala sami sareng putu ibu. Lillahi ta'ala ibu serang apa di dia diangken sepuh ku abdi serang kupun bojo. Atuh lepat wae teu aya rugelna teh lepatna abdi serang pun bojo ngangken sepuh. Komo kieu ibu di dia kasebat tilas garwara kana apa? Tayeuna ka Yuli akang amanat. Mugi Yuli ka ibu serang ka apa di dia kedah ngangken sepuh. Boh leres boh sanes Yuli putuna ibu di dia. Janten ka emutna ku abdi mah. Bapa sadayana ge teu aya nu lepat. Boh bapa sareng ibu di dieu, boh ieu apa sareng garwana kitu deui anu masihkeun murang kali ka apa. Jalan sadayana ge pada uninga kawit-kawitna, teu pada uninga kawit-kawitna. Mung nu jelas lepat mah jalmi nu nipu we ka bapa sareng ka ibu. Saur Cep Deni dina sasauranana. Tiasa naker mata kraos kaditu ka dieu sok sanajan budak, tapi memang katingalina teh siga geus boga wiwaha. Atur nuhun Asep. Kagungan emutan kadinya mah bapa teh ngaraos bingah nu kalintang bingahna diangkeun sepuh. Waler Juragan Komarudin bari ngalirik kaluar katingali malomrah mairan leueteun. Mangga atuh Asep jang sobar ngalih ka dieu calikna. Itu geuning aya cai di luar sok ngaleuit heula saurna teh. Mending ngarepotkeun pala. Ngarepotkeun naon Asep pira ge cai? Yul sok atuh nya ieu sangakeun ka ibu sina dituang. Lah naon Asep nganggo barang kintun sagala. Ku sumpingna ge bapa mah tos ngaraos binga. Atuh lumayan bapa pepeurieun sae mah henteu. Angkat ka mana bibi teh apa? Saur Yuliani nanyakeun malomrah. Itu dipengker yo malomrah. Malomrah, Juragan Komarudin nyauran malomrah lanyangna. Kah anom, tema malomrah bari gancang nyamperkeun. Ya bi simpan hatur lumayan kanggo ibu. Eueuh atuh neneng, keuna urang simpan di lebat da ke. Atos gugah ku ibi urang pasihkeun. Malomrah nampanan dus kueh kalawan dituna dina luhur isbang. Hatu mas takaeun nyimas Arnesah nu katingalina mah masih keneh. Juragan Komarudin harita tuluy nyarita deui. Mangga Asep yang sobar ngaleut heula bili kabujeng tiis caina. Mohon aden eneng atuh Asep nyangakeun malomrah mairan. Gek Yuliani calik ngareneng. Sareng Cep Deni teras ngalaleueut bari ngobrol kana urusan sanesna. Mung nu cecaan ngaleut teh Yuliani duka tarang ngaleueut kopi duka katingalina cai ngebul keneh sieun panas kana ilatna. Yul sok kadinya cai heula Yul, saur Juragan Komarudin. Mangga bapa, waler Yuliani na atuh. Nembe bade nyepeng gelas ujug-ujug beletak gelas ngadadak ngabeletak potong. Yuliani reuwas cai uyuh rayah di meja. Harita Yuliani istighfar, astagfirullahalazim. Kunaon gelas ujug-ujug ngabeletak wae padahal teu acan cepeng-cepeng acan ku abdi teh Kang. Lah, sawios nyimas eta panginten si Aki sok dianggo ngaleueut ngangees. Beresihan malomrah piceun belingna kana wadah runtah. Saur Juragan Komarudin ari malomrah sanggeus ngelapan meja ka kamar makan nyician deui cai kopi Kang Yuliani. Kalawan teu lila malomrah madoe cai kopi.
Bicing dempoka kamar geus nyaring acan, lamun geus nyaring tawaran kue canak Yuli, saurna miwarang ningal garwana. Dina dus ge aya ager bi, pasikeun we geura supados tiis patuangan. Mangga neneng. Tema Malomerah bari asup ka kamar. Harita ku Juragan Komarudin mah dipiwarang ningal wungkul. Ari Malomerah ngadon ngagegeuing pokna teh. Nyimas bade ngaleueut ieu kue, ieu canak Neng Yuli. Nyimas, pokna. Tapi Nyimas Arnesah bujeng-bujeng ngabaler malah teu ngalirik-lirik acan. Ari soca duana meletet saperos nu henteu kulem. Tina kituna Malomerah pirajeunnan ngadon ngarampaan salira Nyimas Arnesah. Nu karasa menitiis camewek ceg Malomerah nyekelan kana palebah pigeulang panangan. Ceg kana palebah tenggek gebeg Malomerah ngagebeg. Sabab teu karasa nyut-nyutan jantungna. Barangan telekeun dampaleungeun kana pangamungna Nyimas Arnesah teu aya hawa. Gero Malomerah ngagero ka Juragan Komarudin. Anom, ieu Nyimas, anom, ieu Nyimas. Malomerah matak manghariwangkeun. Atuh di patengahan pada reuwas enggal Juragan Komarudin muru ka kamar. Aya naon Malomerah? Ieu Nyimas. Parantos teu aya Nyimas. Hah? Malomerah ari ngomong teh. Juragan Komarudin rada bendu teras nyauran Nyimas Arnesah. Mama, saurna bari ngarampa dadana. Barang dioyageun teh meuni oyag kabeh leres Nyimas Arnesah ngantunkeun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama. Saurna kalayan ngalisankeun innalillahi bari nyauran. Sobara sareng Cep Deni kali Yuliani maruru ka kamar. Mari Malomerah gauk ceurik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cece. Hapunten abdi ceuk sobar bari carinak ku ayeuna Nyimas Arnesah nepi ka hanteuna ngantunkeun. Juragan Komarudin kasebat pamegetur tos sepuh hilap dina kasepuhan. Anjeunna nangis ku teh sangki nu janten garwa ngantunkeun. Bari katingal nama Nyimas Arnesah teu wales-wales teuing. Mung saur dokter Maflu. Da kitu para mitra. Menggahing patokana hirup jalmi mah. Atuh mah entong bujeng-bujeng anu teu damang boh repot boh henteu. Sanos nu sehat ge ari tos dugi kana waktosna dipunut ku Nu Maha Kawasa mah teu katitenan ku sadayana oge. Jaran Yuswa mah kenging disangemkeun Rusia pangeran. Aya paripaos takdir teu kenging dipungkir, kadar teu kenging disinglar. Alim teu kenging alim, sanggem paripaos lebet kana peti besi tetep we pegatnya yayus nyawa. Margi Pangeran Maha Kawasa tur anjeunna anu kagungan sing sagarupi anu aya di alam dunya ieu. Nu mawi di dieu urang yakin tutupna Yuswa teu kauninga duka iraha duka di mana sareng duka nuju kumaha. Atuh ku dasar kitu, gaya lepatna tiap waktos urang emut ka Nu Maha Kawasa. Ningal ka aya Nyimas Arnesah ngantunkeun Yuliani kacanakeun turun citangis. Malih ku ayeuna kagungan sangkian palang siang Nyimas Arnesah teh leres eyangna. Nanging dalah dikumaha sok sanos bade ngangken eyang oge ku ayeuna mah. Teu aya hartosna margi parantos mulih ka jati mulang ka asa dipunut ku Nu Rahayu dipenta ku Nu Maha Kawasa. Mulang kanu kawitna nyata ti Gusti mulih deui ka Gusti. Malomerah wayahna nyelang heula ka Pak RT. Bejakeun kuring ka papatenan kitu, saur Juragan Komarudin bari soca carinakda. Teu hararese Malomerah gancang init ngabejaan RT satempat. Yul dupi Yuli bade mulih heula tanapi bade ngantos di dieu. Akang bade ngwartosan ibu sareng ama, cek Cep Deni ngalirik ka Yuliani. Nuju nangis ari Juragan Komarudin saur Juragan Komarudin. Yuli mah atos we di dieu, bios akang na mulih heula. Mangga bade mulih heula makang bios abdi mangantosan di dieu. Mung ya kadi deui sakantenan pangyanakeun acuk haneut. Walere Yuliani bari nyusutan Cisoca ku salempaya alit. Mun Bapak abdi bade wangsul heula insyaallah engke ka dieu deui. Dupi apa bade sakantenan mulihna ayeuna Cep Deni naros kasobar. Nya sareng apa ge atuh bade ngawartosan ibu upami teu aya pamengan mah tangtos engke ka dieu deui walere sobar. Jerut Cep Deni lungsur teras mulih sareng sobar mertuana. Ari Yuliani ngantosan jaran diwagel ku Juragan Komarudin. Nu teu kungsi setengah jam Pak RT sareng sababara urang masyarakat pada naroskeun jam sabaraha ngantunkeunana.
Atuh sabagian nu teu uningaeun Nyimas Arnesah teu damang naroskeun naon kasawatna. Da kitu para mitra ilaharna mun aya nu kapapatenan teh naroskeun teu damang sareng waktu. Harita para wargi sadaya tatangana Juragan Komarudin pada sibuk. Babantu ngaluarkeun kursi sareng meja atuh kaum ibu ngamparkeun amparan di patengahan. Malih Yuliani ge ngiring babantos anu teu lami sabadareng sebeberes teras layon dialihkeun ka patengahan kalayan dirurub ku sinjang kebat. Dupi bade dimakamkeunana iraha bapa na bade ayeuna tanu bade enjing taros Pak RT rupi nama enjing we Pak RT jaran ayeuna parantos majeng ka sonten sareng bilih lungsur hujan nu tangtos ngabarubahkeun ka sadayana mung disiraman mah bade ayeuna we supados enjing jongjon balar Juragan Komarudin. Beuki lamu tamu tatangga Juragan Komarudin istri pamegat sepuh anom pada sumping nawiskeun bela sungkawa kanu kapapatenan. Atuh kaum ibu aya nu 30 urangna sarumping. Sanaos layon bade dimakamkeun enjing oge Juragan Komarudin parantos miwarangan 2 istri. Kanggo barang galeuh kaperujian layon saperos boeh kapas lisa seungit sareng sajabina. Nu bade ngalereskeun kuburan parantos ditugaskeun ka Bapak RT. Kinten wanci magrib harita Cep Deni sareng Ibu Ramana sarumping. Kitu deui sobar sareng istrina. Ayi mugi ulah kirang-kirang ngahapunten ka ibu sareng ka Amanah Asep. Wireh tadi teu kantos ngalayad heula da panyanten teh. Tuang rai teh teu damang teu wales. Nu mawi na kawartosan kupun anak kitu tareng ngajong-ngajeng hok atuh ibu teh. Ibu Karmini sanuk-sanuk munut dihapunten. Sami-sami ibu abdi genera dihapunten manawi upami ngemutkeun ku salancar mah. Asa tebih tina sangian, anggang tina gamaran pun bojo bade teras ngantunkeun jalaran udurna teu patos repot. Mung saena patepang heula sareng Yuli kalih Asep kitu deui sareng ieu Pujang Sobar. Dari micang-camna mah kamari teh ka Yuli, ibu. Atuh tadi ngawitan tepang sasauran teu panasaran tos tepang. Nah, atuh sabot abdi sareng tuang putra kalih Ayi Sobar ngariung di dieu. Itu malong urah gegereweka nyauran adi barang dibujeng ka kamar parantos teu aya saur Juragan Komarudin. Nya kitu ari perkawis Yusua Mai kenging disebatkeun Rusia Allah saur Pasastra Wiguna. Yak tos Pak. Dupi ngantunkeunana tabu sabaraha Ayi? Tadi kinten 3:30 ibu wara Juragan Komarudin. Harita layon teras disiraman ku kaum ibu aya kana genepanana dugi kaberes teras dibungkus ku boe. Tos rengse teras harita disolatan ku sababaraha urang lalaki jeung kaum ibu. Kawantu Juragan Komarudin saya amalna atuh kanu karmit ge meni poharana keur di tengah bumi dugi ka teras pinu. Nu mangaoskeun aya kana 8 urangna malih Yuliani ge sareng Ibu Karmini. Mertuana kitu deui Nyi Rohayang ngiring ngaos Yasin. Nu teu kacaturkeun dina mangsana peuting. Caturkeun kayan alam geus ngagilir ka mangsa beurang. Atuh bahan padung jeung tutunggul geus beres. Roda jenazah tos aya nu teu kungsi kana jam 11. Layon tos beres dikubur ku di hiji makam nu teu sabaraha jauh ti bumina Juragan Komarudin. Gancangna ieu carita layon tos rengse dikubur atuh nu ngajajabkeun tos marulih ka masing-masing bumina. Mung nu cacan mulih teh Ibu Ramana Cep Deni sareng Sobar kalih Nyi Rohaya kitu deui Yuliani sareng Cep Deni ngadon ngobrol heula sareng Juragan Komarudin bari ngaraso. Sanes ku kitu abdi mah Ibu Amanah Asep ku teu emut perkawis pun bojo bade ngantunkeun jalan meuni teu aya ilapatna pisan. Mung tadi Yuli bade ngaleecai kopi gelasna ujug-ujug ngabeletak tengahna pisan padahal ku anjeunna teh teu acan dicepeng-cepeng acan si horeng masihan totonen. Numawi pun anake wawartos ka ibu yen gelas cai kopi Kang Yuli ujug-ujug beulah. Tah ayeuna mah kieu we Yul amarek amanat ka Yuli jeung ka Asep. Sanaos almarhumah can bisa ditangtukeun nya henteu eyang Yuli urusan tali kawargian mah Yuli jeung Asep ulah megatkeun tali kawargian ka bapa di dieu. Malah kudu di aku kolot. Tong boroning ayeuna nu aya pertalianana sanajan jeung saha-saha ge eueuh salahna. Eueuh rugina urang silih aku baraya sabab sarua tunggal umat Gusti kene. Beda sotenan akhlak kalakuanana dari wujudna mah sarua jalma.
Atuh kali nati kitu kangge kaai ulah kirang-kirang ngahapunten kana kalepatan sareng kahilapan pun anak duanana. Saperkawis eta kadua perkawis bapa ngiring manjatkeun doa. Mugi-mugi arwahna tuang garwa ditampi iman Islamna. Dihapunten tina sagala rupi dosa perdosaanana. Nu ageng nu alit kalayan dilegakeun sareng dicaangkeun alam pakuburanana. Disagedengeun tinampi magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Nu kawitna ti Gusti mulih deui ka Gusti. Atuh rai mugi sing tabah tur sing sobar di boboh aya dina kawilujengan sateterasna. Saur pasastra Wiguna sabada ngawurukan ka Yuliani sareng ka putrana ngadeudeuh ku doa ka arwahna Nyi Mas Arnesa. Para mitra sadaya, pasastra Wiguna sabada ngawurukan ka Yuliani sareng ka putrana teh anya eta ngadeudeuh ku doa ka arwah Nyi Mas Arnesa Juragan Komarudin Cumarios deui. Sami-sami abdi ge kedah dihapunten ku sadayana. Kaen teu hilap ngaturkeun nuhun kana sagaruwi pawentosanana. Anu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin imbalan nu satimpal sareng kasayan ti sadayana. Para Juragan Komarudin bari carinakdak. Pasastra sobar sareng nu araya nyebat amin. Atuh sobar terus nyarita deui. Sawangsulna ti abdi kalitipun bojo ulah kirang-kirang ngahapunten Kang, ceuk sobar nyarita bari tungkul. Sami-sami akang kedah dihapunten kujang sobar sareng ku Nyai. Kalayan pada-pada aya dina kawilujengan, saur Juragan Komarudin. Sumun eta mah kitu we Kang Rai. Sakali deui bapa sakulawarga nada dihapunten tina sagarupi kahilapan sareng kalepatan. Anu salajengna bapa teh bade amit mungkur sanes teu sono sanes teu betah. Mung bade aya kaperyogian deui pamungkasna urang pada-pada silih doakeun. Mugi-mugi Kang Rai sadikantunna ku Kang Kutuang Garwa dina kawilujengan. Sateterasna kalih ti eta sing sering amengan karo rompok da ku bapa ge moal disaha-saha. Saur pasastra Wiguna pamitan bade mulih kalayan Ibu Karmini Mairan. Sumuhun ayi mau mangat ulah henteu sering amangan karo rompoknya nu hartosna mah ulah pegat kawargian. Insyaallah Ibu sami-sami we Ibu kali amanah Asep oge jang sobar sareng Asi Ayi. Pada-pada aya dina kawilujengan baler Juragan Komarudin terasa salaman ka sadayana. Anu bade malungkur kitu deui Yuliani nada dihapunten ka Juragan Komarudin. Tos kitu masa dela lungsur teras marulih kalayan dijajabkeun ku Juragan Komarudin. Dugi ka teras disarengan ku rasa manah anu nalangsa. Nya teu bade nalangsa kumaha atuh para mitra. Sadayana pada karaos aritos ngalaman dikantunkeun tilar dunya ku kulawarga mah. Malah mungkin lami mungkin karaos nyerina sareng kana langsaanana. Aya paripaos sadinten dua dinten mah baal kene. Gilak Juragan Komarudin malih teras lebat nutupkeun panto malih dikoncikeun. Hiji tanda nutupkeun ieu carios judulna Marakayangan. Dongengna tamat para wargi sadaya nu judulna Marakayangan teh. Saur Watatang pamungkas ti Watatang anu kagungan hak cipta kali anu para mitra cenah. Nada agung cukup lumur jemar sihapunten nu kasuhun nu tangtos sakudak sakedik sok aya wae kahilapan atanapi kalepatanana jaran kasebatna ge jalmi. Atuh kitu deui bilih di antawis para mitra boh istri boh pameget aya nu kasabit nuju alit atuh kasebatna mitos dewasa kalayan kasinir lakuning perlampahan dina jejer ieu carios sakali dina da dihapunten. Tuh saur Watatang. Sami Mang Jaya oge para mitra. Dina jejer ieu carios memang kagambar kumaha kalakuan jalmi anu hartosna mah tunggul dirarud catang dirumpak ceuk paribasana. Henteu mikirkeun mana batal haram para mitra sadaya. Atuh para wargi tebih cenah kana masalah takwa mah model Bastari. Kitu kalakuanna geuning karaos ku dili sorangan. Teu karaos para mitra di akhirat. Apunten teu karaos di dunya baris karaos di akhirat. Ieu mah tong boro di akhirat di dunya keneh parantos kitu. Sedang urang nu mikahoyong teh nyaeta kasalametan di dunya, tur kasalametan di akhirat. Bagja di dunya, bagja di akhirat. Kitu para mitra sadaya. Panguntung-untungna jalmi bagja di dunya, bagja di akhirat. Malah pangripuh-ripuhna pangruksak-ruksakna.
jalmi para mitra sadaya ruksak di dunia bari ruksak di akhirat. Numawi urang ngadua geninganan saban waktos anu eusina robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ieu para mitra sadaya doa urang. Wami dilenyepan mau urang leres-leres ngucapkeun ieu doa hartosna urang mugi kenging kasalamatan di dunya sareng kasalamatan di akhirat sareng bebas tina seni neraka. Numawi para mitra sadaya mangga lenyepan ieu doa. Ka ieu mah ka kum ka sadaya. Ka ayeuna kawengku kana sagarupina ieu para wargi. Kawengku dunya wal akhirat sanes bobodohan. Mangga atuh para wargi sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Mugi-mugi tina gambaran ieu dongeng nu saena tiasa dianggo contoh, nu awon kanggo piunteungeun bae. Atuh para mitra dina kakirangan sareng kalepatanana da jembar hapunten ati para wargi sadaya sanes kirang sono kasadayana para mitra sadaya. Mugi-mugi urang enjing tepang deui sareng dongeng anu sanes cariyos anu sanes. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.